ayeuna tak keur babarengan jeung barudak tah. Tuh wala Asep mandi di balong pana mah di sawah. Si Asep. Si Asep. Ngecah di balong mumpung can dilaukan cenah. Karak panen dah, terus panen koneng dah, koneng lah. Terus panen koneng cenah cara rape hujan ongkoh atuh mending ngebak atuh. Idi Asep. Alah. Tuh, ieu ngaranna buaya darat. Tah, ieu buaya. Coba ini Sat. Kajen. Wah, beserta punya banyak kilo. Age peperangan ah. Wah, yo sekutu satu lagi mau turun. Mau turun. Walah, peperangan. Walah. Turun ya. Atuh ke tengah, ke tengah. Ada atuin. Iya, Sep. Ngojay ini, Sep. Ini. Keluar dah. Ini. Loh, kawan ini Sepnya. Jero dia masih jero. Buaya darat ngojay. Ulin nu kieu teh geus jarang barudak nya. Ulin nu kieu teh lain ku semata-mata ulin. Keur inget ulin hujanan di sawah, peperangan di sawah, dah asa tuh keun bae daripada ulin ngome HP, ulin jaraukeun we. Tuh nya. Keun we pararium nya. Tuh keur ulin tuh. Perangan cerita nama kalitak sok tan dikulan serang duwetan sok perang sok wala ieu tim Brazil wah ieu tim Mongolia suku Mongol ieu mah ieu nu ieu mah tah oi wede perangan wede walah Asep terus Sep walah naik atur rada kaditu sing kaum api rada kaditu rada kaditu aduh temenang. Nah daripada arulin ngome HP ning kos kieu pada ulin lato-lato tuh nya pangulinan zaman baheula peperangan sagala rupina oge lain ku masalah naon-naonnya pangulinan budak leutik peperangan di sawah bari hujan tuh sagala rupina gitu nya barudak kasadayana pokona ulah ulin anu picilakaeun ulah ulin anu sagala rupina ngandung harti kegorengan ngandung harti komo zaman ayeuna nya wah ayeuna mah tuh enak tuh ya
balik sekolah geus ieu teh tos magrib teh ngaraji. Aduh. Rada ditu. Bajik teh beunang Aduh. Tilalap. Aduh, tilalap. Duaan ge bunga. Ay, nyumput ya, siapa nyumput Wah, kali ini Asep nyumput. Persiapan Asep persiapan. Mek. Oh. Wah, yo. Jadi buaya Sep. Jurus jadi buaya. Cuma jurus. Tah, beungeut atuh. Ya. Jurus jadi buaya. Dah, Sep. Wah. Komando ya. Kur ngepel-ngepel heula peluru. Walah. Sok, tembak. Yo, tembak. Wah. Malah benang. Benang ternyata benang. Ternyata benang. Aduh. Ternyata benang banget nah. Aduh. Tebisaun sih Rifki mah. Wah, persiapan dong. Asep ya, peluru Sep. Siapkan peluru Sep. Wah, mengintai. Ya. Alah, ayo tetenggor, perang. Ayo, Chef, ayo. Aduh, tebenang. Aduh. Bisaeun. Dihandap ya, dihandap. Dah. Buntel-buntel. Dah. Walah. Ya. Wah, terus yo mah bombardir yo mah. Wah. Serangan gorila. Wah, Asep yo. Serangan topan. Ya, ini serangan naon ya?
serangan oa ya, serangan oa. Walah benang. Kana beungeut. Kana beungeut. Aduh. Headshot. 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 Aduh. Headshot. Headshot. Aduh. Gitu barudak tah ayeuna keur peperangan tuh pangulinan zaman baheula. Alas ya beunang kana beungeut aing. Tuh nya ngulinkeun budak mah nya teu kudu sagala rupa bayar sagala rupa lah ayeuna mah nu kieu we pangulinan barudak. Jadi kitu nya palawargi sadaya urang ulah tiba-tiba ngadak-ngadak segala rupi nah make artosnya pangabungah budak mah pangabudah anteng mah bahagia diciptakeun ku diri urang sorangan gitu wargi. Nah atuh sata can tadinya barudak peperangan ieu tos panen tuh panen jahe sawah tuh warginya. Atur nuhun pamugia pangeran tumetep nang tayungan, pamugia pangeran tumetep nang tayungan karuhun tutup metep malarengan sagarana digampilkeun milik rezekina anu di lembur anu di kota sing mugia sararehat. Hatur nuhun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.